karena tangtuna dina ibadah teh butuh kesabaran. Sabab sabar teh kan dina musibah kudu sabar, dina yang hareupan penyakit kudu sabar, yang hareupan kamaksiatan kudu sabar. Aya dodoja cocoba oge kudu sabar. Tah matak lauk teh ngajarkeun ka urang sadayana kudu betah dina ibadah teh, salat sing betah, ngaji sing betah, ulah ieu mah elek sekeng elek sekeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbahing alam nu parantos maparin kanikmatan ka urang sadayana, utamina nikmat iman Islam ihsan sehat panjang yuswa dipaparin usia ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang masih tiasa patepang wajah paamprok jonghok sanajan lewat media sosialnya, tapi dasami asal intina silaturahmi pasti janten kaberkahan. Sholawat miwah salam ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargi ka para sahabat ka tabiin tug dugi ka urang sadayana salaku umatna nu sapapaosna nyonto nyinta kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamirsa sadayana tah dina ieu waktos Mang Uspet hoyong ngaguar perkawis pelajaran nu berharga tina lauk kitu kan tah ieu Mang Uspet nuju ngawur. Aya pelajaran, aya hikmah, aya nasihat anu kacida pisan seueurna perkawis tina perlaukan. Naon cenah Mang Uspet nu kahiji aya istilah manusia teh dina kahadean kudu lir ibarat lauk anu dina jero balong, dina betaheunana. Ulah siga laut nu di daratan. Nya sok aya lauk we nu ditamakan ngajeleng pasti bakal kekerepesan. Sabab lain tempatna. Da ai lauk mah cicingna dina balong, dina cai. Tah hartina urang oge dina ngaran-ngaran ibadah kudu betah lir ibarat lauk nu dina cai. Dari ibadah mah geuning gogodana teh naon 5 L teh hiji kesal, 2 cangkel, 3 ateul, 4 keheul, 5 seueul, mata kudu sabar. Tuh tempo lauk sok. Sak lauk mah betaheun dina laukna dina cainya betaheun. Tamatak urang sadayana tangtuna dina ibadah teh butuh kesabaran. Sabab sabar teh kan dina musibah kudu sabar, dina yang hareupan penyakit kudu sabar, yang hareupan kamaksiatan kudu sabar. Aya dodoja cocoba oge kudu sabar. Tamatak lauk teh ngajarkeun ka urang sadayana kudu betah dina ibadah teh, salat sing betah, ngaji sing betah, ulah ieu mah elek sekeng elek sekeng. Pesan moral keur urang nalika keur ngaji, nalika keur ruang riung teh ulah siga lauk jaer cenah. Lauk jaer teh kumaha? Lauk jaer mah biasana teh sok nyieun balong sorangan. Geus tubuh geus dipangnyieunkeun balong, tapi jaer mah sok nyieun deui lomang-lomang. Matak sok disebutkeun jaer mah nyieun balong sorangan. Hartina lamun keur ruang riung keur berjamaah, keur rapat, keur ngumpul ulah sok ngobrol sorangan. Kan loba ajengan-ajengan. Nu mingpin ngawaradul we ngalariung ngawaradul, nyieun tema sorangan, nyieun masalah sorangan. Jadi nu disebut nu kitu teh nyaeta naon? Siga lauk jaer nyieun balong sorangan eta teh kurang sopan, malah kirang hade. Sabab lamun keur aya nu ngomong, keur aya nu nyarios, dengekeun. Nya paang situ cicing wala tata kalam ulah sok milu ngawadul. Engke lamun anu teu kaharti mah instruksi ngacung nanyakeun. Lain mah mending ngaharyang sararea tah mataknya kahade ulah siga lauk jaer. Nu katilu aya oge nu disebutkeun lauk buruk milu mijah.
Jadi perlaukan keneh wae. Naon hartosna lauk buruk milu mijah teh. Jadi sok aya nu kieu, milu berjuang hante, milu capek hante, batur capek manehanana mah cicing, batur berjuang manehanana mah cicing, kabeuki da ngagoler teu nyahona naon, tapi nalika geus menang, nalika geus aya dina kasuksesan, nalika geus aya dina kamajuan, manehanana teh sok kakalah milu riweuh. Malah sok asa pangnyahona, asa pangakangna, asa pangcapena berjuang, malah minum ngobrol bunte aya aing mah tak kitu. Matak disebutkeun teh lauk buruk milu mijah, pahlawan kesiangan, kacung baru cari muka nu kitu mah. Kan loba pisan nya. Wah, dina sagala rupa ge teu nyahona naon, teu milu berjuang, teu milu capek, tapi nalika dina sagala rupa siga pangakangna. Tamatak Mang Uspet mere nasehat ka sadayana hirup teh ulah siga lauk buruk milu mijah. Nu terakhir ti Mang Uspet, pelajaran berharga tina lauk teh euy, aya leuwihna ti jalma. Nya naon kudu diajar tina lauk. Sok ayeuna lauk hirup sakilo paling sabaraha? 30.000, 50.000, paling banter 70.000. Nu gede 100.000 geus meunang nya gurame nanaon. Tapi ternyata eta lauk di mana-mana geus diasakan hargana sok leuwih mahal. Sok ayeuna lauk hirupnya tuluy di kumaha di Pulasara dibenerkeun jadi ikan bakar. Walah hargana mahal. Dipais, dipepes, di sagala rupa sok hargana mahal. Bahkan menit terkenalnya ketika orang dahar jeung bakar ikan, aduh, dahar jeung bakar ikan, jeung caus gurame, jeung pepes gurame, jadi begitu berharga, hargana teh mahal. Ketika naon? Ketika ieu lauk teh geus di Pulasara. Nah, urang oge kahade sabab sok loba jalma teh nya justru sanggeusna eueuh teh lain dikenang. Sabab keur hirupna naon? Eueuh hargaan. Tah eta nu ngabedakeun mah jadi lauk mah di mana-mana geus paeh nya, geus diasakan berharga. Tah jalma mah keur hirup nya sok sing berharga. Khairun nas angpauhum linnas, jalma teh nu berguna keur batur. Maka engke geus mawatna aja bakal dikenang. Bakal seungit, bakal loba nu nawasulan, bahkan nepi ka naon makomna ge dijarahan. Seueur nu hadir, seueur nu ngaduakeun. Matak ya Allah mugia urang sadayana sing bisa hirup seueur nulad kanu disebutkeun lauknya. Lauk teh ngajarkeun ka urang sadayana yen hirup teh kudu siga lauk nu betah cicing di balong, betah urang ge dina ibadahna. Sakitu we lah nu bisa ditepikeun ku Mang Uus. Mang Uus rek ngawur deui karunya nya. Si kukut, aya jaer, aya nilem, aya lauk patin, aya gurame jeung sajabana ya teh karunya da kudu diparaban bisi dolim. Yuk, palawargi sadayana tong hilap urang seueur napakuran naon nu katingali, nu kakuping, nu karasa supaya urang deukeut jeung nu maha kawasa. Sakitu nu kapihatur, hapunten nu kasuhun. Allahumma wafiq ila qomitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.